Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangudeui serang sing kuring dina betakeun urang hiburan deui. Ayeuna sing kuring sejak guar hiji lalakon carios horor. Horor lah mitra. Hiji carita karangan sim kuring anu magaduhan judul Nubung Kerekan di Gudang. Mudah-mudahan ieu carita sing janten pamugrah kana mana panglipur kana kalbu pamepes kana hate mangga urang sami-sami Bandungan naon besi tina ieu carios Nubung Kerekan di Gudang. Malam Jumaah munggaran kuring digawe di salah sahiji minimarket nu aya di kota Bandung. Hujan geus raat ibadah Isya keneh. Kaayaan simpe pisan. Palayan jeung pagawe liana geus baralik. Kari kuring jeung Wandi nu kakararengse meresan barang di gudang. Jarum jam nuduhkeun Rabu 11:25 menit. Sanggeus beres kuring jeung Wandi keluar cepret kunci panto gudang gidig ngurup parkiran anjog ke parkiran cerak karena motor laju di starter tapi motor teu daek kurung. Kunaon Den? Tanya Wandi nu geus aya dina motorna. Teu hurung ye. Usina baseuh si kana mah. Kolon kuring bari nyelah motor. Jika nempo Wandi rek turun tina motorna. Wah, geus sok we datang naon bisi penting teuing ke pamaji maneh kaburu sare kuring nyerenge. Bener teu naon? Henteu. Sok we balik teh heula cekeng. Nya geus atuh ari kitu mah muncan hurung keneh teleponnya kadeah bisa anu maturan. Wandi nyerenge. Saha jurig. Aduh gitu ribuleun jurig mah kuring nyengir suku mah teu eureun nyelah motor. Ari nyarita teh sok suaban geus didatangan mah moal teu ngayak-yak. Wandi ngagas motorna ninggalkeun kuring sorangan. Nah 15 menit motor can hurung keneh. Basarek nyokot kunci busi tina bagasi sareretan aya nu ngolebat ka lebah gudang. Gancang di udag hariwang si bangsat dalamun kabongkaran mah langtu kuring katempuhan kawantu kunci dicekel ku kuring. Sok hareupeun gudang ngajanteng kadalila ti jero kadenge suara kardus nu digusur cilideng dek hayang eces gap kana kunci gudang. Panto dibuka lalaunan kaayaan merdong plek mencet saklar berai lampu hurung kuring muterkeun panutup tapi eueuhna naon nu aya ukur tumpukan kardus sabot kitu lampu ngadadak reup bray. Teu wudu heran jantung mimiti ratung tutunggulan. Kaheran beuki nganelan malah asal keueuh basa nu tumpukan kardus nu aya di eta gudang oyagan aroyag siga aya jalma itu kangna gasik di deketan. Jarak kuring jeung tumpukan kardus ukur setengah meter. Keluar bangsat. Kuring ngegorowok. Tapi taya nu nembalan. Kardus nu oyage ngadadak cicing. Teu lila ti tukang kadenge sora nu nyikiki. Dituturkeun ku bau bangke. Bulu punduk muriding. Kuring malik kalaunan. Basa kuring malik ka tukang. Awewe tengah tuh nangtung di daster pulas bodas
buuk kena kiriting, panona bolongor, bibirna soek nepi kana pipi. Sahanyen kuring gempur kasima kudu ngabeleg-beg. Aturan ibu sudah cek manehna kuring unur-unuran suku nincak plastik nyerulu belah angkarak bangkang buhureun kardus si awewe ngedeketan tuluy dongko beungeut nanut raca beki atra getih tina bibirna nu soek nyak celakan kana carana kuring. Ayeuna jarak kuring jeung manehna ukur sabaraha senti. Sirahna gudag gideug, buukna murudu ngaragrag kana baju kuring. Samis disidik-sidik. Sing horeng, beuheung eta awewe teh ngaprek. Aturan ibu sujang. Manehna nyekel kana tak-tak. Ulah ngaganggu kuring. Kuring nungkup banget. Bebacaan sabisa-bisa sora nu nyikikik teu kadenge kayaan simpe deui. Ukur angin nu karasa tiis ngebleg-beg ngegelebug tina panto gudang ngegemblong. Kuring muka dampaleungeun nu dipake nungkup beungeut. Jirim awewe geus eueuh dihareupeun. Cungang tuh lempang merulalang panto. Tapi karek ge tilu lengkah karasa aya nyeklan jaket itu Kang. Barang direret jurig nu tadi geus ngelel bari motot. Eka mana sujang aturan ibu. Si awewe calangap nembongkeun bibirna nu soek. Kuring teterjal bari ngepeskeun leungeun si awewe nu pinuh ku bilatu. Akhirna mah panyekelna leupas bertak merupanto teu poho dikunci deui celak kana motor tuluy di starter. Urung ayeuna mah dius tinggalkeun buruan minimarket. Motor nyemprung ngembah jalan gede beungeut jurig awewe nu aya di gudang teu waleh kokolebatan. Kuring beri gidigan kacipta keneh basa manehna nyekelan tak-tak. Teu sangka di zaman nu sarua canggih siga kiwari masih keneh aya makhluk sarupa kitu. Seumur-umur kakara ayeuna nempo jurig. Ai sugan teh ukur aya dina carita hungkul. Pan asalna mah kuring tetep percaya kanu kala itu teh. Tapi ayeuna sanggeus tepung jeung jurig bungkeulekan di gudang, kuring teh percaya yen makhluk gaib teh aya. Nepi ka lebah pengkolan, lapat-lapat yen lumpang ngalenghoy. Motor di launan. Oke. Sim horeng wandi kuring ada heran oge tek itu kumaha pan tadi teh manehna geus balik ti heula kana motor tapi ayeuna betul lempang ka mana motorna mani kuring ngagentraan nu digentraan ngarandag kayak ka tukang manehna seuri kabeneran den motor urang mogok euy. Aya bengkel nu rek tutup tadi teh dihapekeun heula we rek dicokot isukan. Tah ayeuna mah urang ngilu ka maneh moal balik ka imah cenah. Nya hayu we kebenaran aya obrolkeun euy cekeng hate ngerasa regreg celak wandi naik motor ngadius muruk kosan saja jalan kuring nyeritakeun ngeunaan jurig nu aya di gudang minimarket. Wah, teu aneh atuh den. Di gudang mah ayaan ibu-ibunya cenah. Di nah atuh maneh teu ngabejaan tanya kuring. Tapi wandi ukur seuri nyikiki. Teu karasa geus aya di hareupeun kosan, motor diasupkeun ka tempatna. Ngajajar jeung motor nu lian. Wandi mah langsung nangkuban luhureun kasur, teu kuat tunduh cenah. Heuleut sabaraha menit manehna geus kerek. Kuring gogodeg bari nyerenge. Leos ka cai rek si beungeut. Keran dikocorkeun tuluy tamas karasa seger. Basa kuring kaluar ti kamar cai, wandi nyegrek keneh. Ayeuna mah sarena teh nyangigir.
yang hareupan tembok. Dasar pelor karek nempel ya langsung molor sia eta mah. Gusti boga baturan teh mah ye kuring ngegerendang laju lempang ngadeukeutan lomari pakaian rek ganti baju. Tapi tekebat HP nu diteundeun luhureun meja disada gancang diangkat. Halo cek kuring, Den kumaha motor teh hurung teu urang kepikiran wae euy muncan hurung ayeuna urang kadinya deui cek telepon. Leungeun gumleter da eces nu nelepon teh Wandi. Kuring ngareret lalasur Wandi nu tadi kerek teu lila ka ameu bau bangke matak murel. Bujang ieu mah ibu dai kadenge sor awe di tukang barang direret nya we awewe nu di gudang teh geus aya di tukang ngayal nembongkeun letah anu getihan. Kuring ngoceak penempuan poe sirah liur antukna les teu inget di bumi alam. Bentak teh sanggeus carang-cang tihang kuring diriung ku batur sakosan, malah Bu Ida nu boga kosan ge aya. Cek nu araya di dinya tadi peuting maraneh hariwang waktu ngadengi kuring ngoceak. Bu Ida nu boga kosan gancang muka panto kamar kuring kasampak kuring geus ngejoprak. Kana rasa saresna aya naon Jang? Tanya Kang Wildan nu kamarna digigireun kuring. Kuring nyaritakeun sagala nu kaalaman aya nu kaliwat. Saresna eta minimarket teh tilas Serang. Da kapungkur mah rompok ibu jadi eta di lowok eta. Nan tahun 80-an kantos aya Rajapati. Bi iya nu sadidin tenang rentangkeun artos aya nu mateni. Nya atuh da inyana mah pami nagih teh sok garihal sigana wae aya nu jaheut manah. Bi iyah dipergasa layona dipicieun ka Serang socana dicokel tenggekna dipencit lambaina dibebekeun. Bu Ida giri-gidigan nyaritana teh. Saminggu ti harita kuring kaluar ti eta minimarket teu kuat tuh da ngarek neundeun barang ka gudang nawaci magrib. Bi iyah teu oleh nembongan ungkeulekan bari ngalel di jurueun gudang. Alhamdulillah kitu geuning mitra cacapna ieu carios. Mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna kanggo urang sadaya. Sim kuring Imam Mutakin saja amit mundur amit mungkur. Urang tepang deui dina carios sanesna. Hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.